sakit teh asa cager-cager wae. Diobatna terus geuning obat. Nya kunaon atunya ieu obatna nih? Baik bapak kan patah semangat. Bapak cager, misalnya duit tuh baru udah leutik keneh, kudu semangat ya Pak ya. Heeh mah. Jadi ingat bapak teh bahwa itu tina dosa-dosa bapak yang baheula gitu mah. Nah, sampai ingat karena dosa. Tah mah saya sedia meureun dosa ka mama. Dosa naon? Asuh bodi dosa naon, Pak? Bapak teh baheula pernah ngalakukeun dosa. Baheula yang bapak teh pernah gitu pernah jajan. Jajan naon, Pak? Internet. Sanes mah. Oh, kenapa kamu, Pak? Iya jajan Jajan naon? jajan KSK. Wah pisan mah. Bapak Allahu Akbar. Pak ternyangka Bapak gitu. Astagfirullahaladzim. Bapak teh pernah 2 kali ngelakuin dosa eta teh. Hampura pisan. Diampura aku mama. Tapi Bapak oke janjinya kalau gerek dan ampura deh ke Bapak. Udah dosa naon? Yang pernah gitu juga Bapak. Astagfirullah. Yang ampuranya banyak itu pas Bapak keluar negeri. Aduh. Masa Bapak jadi TKW. Pak ampuranya Sabar kali, Bang. tidak mama teh tiap itu teh da mama teh sok diasupkan ka masker. Naon Bang dikasihkeun teh? Kagum. Cirian. Cirian Pak. Ayeuna mah urang sih bebaskeun dan urus mah enggeusnya apanya? Tah itu emang cik. Ayeuna Bapak enak penasaran yang meninggal eta sekian. kelanya Pak, tapi janji Bapak antong mama. Ya, moal. Sekedapnya mama cenah heula. Ini Geningan? Bisa kira barang? Geningan? Astagfirullah.